pangulikeun udujing sabaraha batang nucan seuri mangga seri heula tapi ulah tarik teuing bising tetangga nyangka menang kode buntut. Aduh Wilujeng Sumping di pagelaran wayang golek di dia mah aya bodor aya piwuruk aya carita pokona mah serba lengkap lah. Ari cek Mang Cepot mah kieu nya pepeling teh hirup teh ulah loba tingluh mun loba duit ulah adigung mun can loba duit ulah pundung sabab nu penting mah hate bunga awak sehat jeung ulah poho ngadoa sakitu. Ayeuna nya sateu acan nalakon di mimitian kuring aya pamenta saeutik pikeun nu can subscribe mangga pencet heula tombol subscribe na gratis teu kudu ngajual sangu teu kudu ngajual hayam komo deui ngajual ginjal mah tong hilap oge pencet like tuliskeun komen nu sopan terus share ka dulur-dulur babaturan jeung sasama pecinta wayang golek. Ku kituna seni budaya Sunda bisa terus hirup tur dipikaresep ku barudak nepikeun ka incu-incu urang. Geus aya mah kieu lah ulah loba teuing baceo. Hayu urang sami-sami nyaksian pagelaran wayang golek. Mugia kahibur, mugia seuri, jeung mugia janten ubar capek sanggeus sapopoe digawe. Wilujeng nonton sareng tong hilap subscribe. Hatur nuhun sadayana. Genaheun euy. Kenang mun ngaberebet kitu. Coba da teu disada. Nah, saya teh sorat teh gede-gede teuing. Pajar gede-gede jadi si budeg. Rombongan ti mana teh kendangna nepi ka rame kieu? Berlin Group teh. Hah? Berlin Group. Robot Berlin. Urang mana teh robot teh? Aya budegna naker si eta. Geus diuk-diuk, diuk. Mun geus panen mah dibere ku aing. Tenang we. Ya, da teu nyambung si eta mah. Kumaha kadengena? Hah? Sia budeg naker. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun nya teuing. Naon sia teh? Teu sangka euy bapana maot. Saha goblok? Keun atuh cing sabar we ah. Cing sabar we. Da bakal katuturkeun ku urang we. Lain bapana maot sia nu budeg. Doakeun ku urang. Bapana sing ditampi iman Islamna. Cuh, si anjing. Eueuh nu maot goblok. Panyawatna naon? Parah pisan euy. Wah teu mungkin sia tina roromeheun maot. Ya, kemana karep? Cigana aing babarengan jeung nu kieu. Naon? Moal teu TBC 3 bulan deuleu. Heeh. Nya. Kaping sabaraha? Naon? 40 na. Aduh. Teu maot goblok. Wah tuh lami keneh. 18 dinten deui mah.
nu maut goblok nyacing sabare atuh mudah-mudahan tuang rama cing ditampi iman Islamna ajik kabeh-kabeh teh sate budak teh keun bae nah maka diceungceurikan segala gare hampang ka ituna anggur doakeun ku urang cing ditampi iman Islamna ajik tah kitu amin gitu wah parah pangulikeun udu jing sabaraha batang dibeakeun ku sorangan eta mawa deuleu tukang kenangna asli heeh di meeting ngiga pongawa nepi ka satria nepi ka ngiga dorna kulantere kenangna ge leutik abong wujudna leutik sia mah nah atuh meunang lain teu meunang blegug coba eta sora deui ai batur aya kreasi anyar teh meuni ulah ai batur aya kreasi inovasi nu anyar teh bararaeud abong kena kapiheulaan kreasi bararaeud aya kemajuan kitu sariring kenang teh kudu aya kenang gede na sia kulantere wungkul eta teh luar tina tetekon wah ngagugu wae tetekon naon urang teh kudu kolaborasi peningkatan ayeuna mah zaman kolaborasi manehna ngomong luar tina cecekon nambah heula aya sound system eueuh membran ge bae dieu patomrak ge bae dieu apan sikolot oge baheula kudu nginung ka waktu mi bapa ka zaman hartina teh kudu bisa adaptasi jeung apresiasi ulah ngiglan calung wae atuh ngiglan zaman sakali-kali lain eta ai kana seni resep sia mah hayang jadi naon cita-cita maneh hayang jadi dalang hayang beunghar tina ngadalang ini hayang eueuh nu ngelehkeun ai sinena hayang make nunung ai sinen hayang nu hade sia mah tapi sora kitu da ya dengekeun ku sia jadi dalang mah deuleu sorana ulah ngageblek kitu mah nya jadi dalang sorana leutik kumaha aing we atuh anu penting mah payu ngartieun jelemana
Nah, saya teh merendah ngageblek suara wayang. Apaan ainu kaul mah? Itu bisa digentian kuno sajen. Aya budak sunatan, aya bapana nu kaul. Sabab kaul malah mun teu dilaksanakeun sok jadi mamala. Aya anu disunatan bapana kaul hayang dipangdalangkeun ku kuring. Eta budak teu cager disunatanana. Da cacarekan teh. Kalah ngagedean bobogaanana teh. Tuh dilaksanakeun teh dipangkaul ku maneh. Heeh, Ngagedean naonana? mamasna pan disunatan. Heeh. Ngagedean mamasna teh. Nah, Da jelema na ngagedean. lain bareuh ku penyakit. Lain. Pan umur 3 tahun disunatanana. Heeh. Tah, ieu mah geus umur 30 tahun diteang deui jadi gede atuh. Si goblok teh. Pan aya jelema anu tatapa puasa. Manehna teh hayang bobogaanana ngangsar nepi kana taneuh. Dijabah. Pangeran Mamurah Asih dijabah. Nepi kana taneuh teh bobogaanana. Manyangan. Lain suku nu monokan. Goblok deh. Aduh, ampun. Lain ai maneh teh bener teh cita-cita yang jadi dalangnya. Oh, bereto itu. Loba panggilan ke maneh. Minang dipanggil ke kantor polisi aing. Ngadalang. Lain masih mau ke radio. Oh, Ampun. Kudu mode kieu. Cek raja teh. Ya. Pati ka dia kaharep. Tah, sorana kitu. Tuluy patina teh kauleun. Pan beda. Sisok maneh. out. Hahaha. Pati ka dieu kaharep. Kaulah nun Gusti. Aya pikir saeun naon. Tuh, da ngageblek. Bae atuh nu penting mah. Loba we nu manggil kae. Sisok sia. Kumaha ngadalang ieu caritana naon? Lalakon Bang Narayana. Teuh kasep anak ibu ka dieu Raden Gatot Kaca Kapayun. Nah bang naon tadi Narayana jadi kana Arimi Gatot Kaca? Mah itu kumaha aing we lah. Ai bang Narayana teh naon? Eta teh Bang Narayana teh panudewana teh keur ngora. Kresna keur ngora, goblok. Mah da aing mah hayang panu. Teh ka Citra Yuda teh lanceuk teh. Coba. Ai Citra Yuda teh, Duluina Roy Martin. tuh ampun. Duduh teuing kasep Gatot Kaca Kapayun anaking. Saha teh? Arimi teh Ratu Pringgandani. Naon teh sada nu gering? Gatot Kaca anjing nengke konoha tuh. Oh, sok tong ambek goblok atuh sia teh. Aya dalang gede ambek. Atuh gede-gede ambek diburu hanteu aing mah. Ibu teh kasep dek ningakeun ieu karaton bageur wayahna mualami. Bade ka mana ibu?
hayang mandi ka teater ibu teh kaya. Banyak goblok dina zaman Arime aya teater. Saya tidak baheula ayeuna wae teater teh baheula ge aya teater. Naon teater teh? Teater geuning mobil aya di hirupan teh sok di teater heula. Starter anjing nu kitu mah. Nya. Aya naon deui buka teater teh. Aduh kasep ibu teh sabenerna mah ararate dek ngeueum di ditu. Iya. Wah. Saha tah? Purbakesa teh. Purbakesa teh adina Arimi. Gitu. Acok. Ai kupingan teh bade ka teater. Bener Purbakesa. Coba nepi ka ngageblek kitu. Anteur wayahna hayang pangijeng pilot. Iya. Ngan wayahna Purbakesa bejakeun ka Agus Lioban pang etakeun heula kitu bana eueuh sabelah aya nu maok mobil kendaraan aceuk. Aduh, wah, aceuk. Aduh, Agus Lioban tutup. Aceuk. Dagus tengah poting gitu. Tobat. Duh. Aduh, tobat cing Purbakesa geuning itu salaki kaula Kakang Bima ka dieu. Kakang Bima wilujeng sumping. Harimi aing mawa belut. Bisirik nyobek. Eta Bima mawa belut. Kumaha aing mah ieu atuh saja. Tobat. Penonton tong pipiluan cicing kumaha aing dengekeun lalakon aing rame ieu lalawara. Ieu teh Arimi mimitina bedrip Arimi teh lalakon naon? Saddam Hussein gugur. Ih goblok. Tobat deui. Aduh, geningan Arjuna ka dieu itu bagea Rayi kaula nuhun aja. Coba Arjuna, Bima, Gatot Kaca, Purbakesa, Arimi, sagageblek sorana kitu. Kakang Semar ka dieu, Kakang Semar. Aduh ayana ujang ka dieu deuleu itu geuning. Aduh, geuning si cepot ka dieu, Kakang Semar. Yang kaharep deuleu jak. Saha teh? Semar anjing nengekeun. Waduh. Aduh. Hei, salalakur euy. Saha teh? Si cepot anjing nengekeun. Waduh, atuh aya si robot atuh. Alah, dawala ka dieu dawala. Alah, aya naon ah? Nah saha teh? Dawala. Garing, ka dieu garing. Aduh. Aya naon anjing? Saha? Si garing. Coba. Aduh, coba cing garing eta teh naon menerangak kitu. Aduh, dunungan ieu lumayan ganas. Nya, ganas ronge si madu. Coba. Nya rame. Henteu, goblok teh rame teh. Aduh. Kulantaran ieu ceuk Bapak hajat teu rame ieu lalahon teh urang tamatkeun dugi ka dieu palawargi. Kaula teh sanes teu sono ka palawargi teh nanging ieu aduh Bapak hajatna nyeuseuh ka abdi pajarkeun abdi teu rame tutup lawang si Gotaka. Palawargi Assalamualaikum. Ya. Maneh minakan hajatnya nembe dipanyer 2 juta abdi teh. Bade gabantuin sesana. Da ngawayangna gitu tamat wayah manana we dipotong. Wah, panayagan wayahna we, panayagan dihiras deui wae. Aduh, ampun. Aya bahan kira-kira tah urang. Duh. Ya aya bahan cilaka sia teh jadi. Wah,
dapur atuh. Naon sia teh? Heuh naon? Wah, aya naon ieu teh Gusti nu salaresna kitu maksudna mah. Oh, biasa pan urang teh dek usaha. Oh, enak kitu teh. Teu sangka mana jadi juru basana. Ya, da babarengan nu ngapoe beuki ngarti. Hah? Oh, engke lanang tenang we dah aya keneh waktu. Tuh ngartieun sia teh mah euy. Moal diganggu. Sok we maneh ti heula. Bener eta oge ngan ulah ayeuna. Nya kan isuk da aya isuk atuh teu bisa diayeuna eta mah. Aduh, lain aduh. Engke geus panen. Da ayeuna mah karek oge ceb atuh. Oh, eta mah geus dibikon ka batur, geus aya deui mah dibikon ka maneh. Naon teh maksudna? Ah, kitu anu mah. Teuing bener teuing henteu. Ai maneh saha ngaranna tuh? Saha? Alit. Oh, lain ini namis leuk. Saha ngaran maneh teh? Pilot. Oh lain. Hasan. Eta Barjan, Apih Barjan. Lioban. Robot. Saha atuh? Sing mentak kodena we kumaha atuh? Begadang jangan. Oh, Roma, ngaranna teh Oma. Oh, nya, cek aing oge Oma. Tina lagu kapangina teh. Oh Oma. Urang mana maneh teh? Mana teh? Hah? Oh, Cikampek. Mana? Di mana? Oh, Bogor. Jabong. Haniwung. Jamelaer. Layung Grup. Wanaya. Cici Sangkurileung. Banyak yang ngaran lemur cici Cangkurileung. Sok atuh mentak kode deui we ti mana lemur teh. Halo Pak. Oh, Bandung. Oh, orang Bandung sia teh. Oh, pan Bandung teh lega di mana di Bandungna? Di mana di Bandungna? Oh, Banjaran. Daya Kolot.
ujung berung Cicadas geger kalong Purwakarta nah saya tenang di mana di Bandung nanya di Dayakolot lain Ciparai Kiara Condong sakit Bapak Haji Sidik ini aku lagu dewa tuh Boronong ke Majalaya Ari kukat-kukut kana naon maneh teh resep teh? Hah? Oh, roti. Kukut babu. Oh, manuk. Manuk naon? Anu sok dikukut ku maneh teh? Manuk naon naroba manuk cek atuh. Iya, anis. Hah? Bincarung. Toed. Oh iya. Jalak. Kabas nama walet. Oh walet. Eta disadana meureun piur kutututut munuk naon teh Cangkurileng. Manyar. Piit. Tikukur. Titiran. Buuk. Gajah. Oh, ini jalan manuk gajah mau kaingan hese aja bro. Jauh-jauh. Alah, ketipu siya ku aing. Geuning bisa goblok sia. geuning bisa sia teh Puas sia kataripu ku aing. Oh, alah. paingan geuning da poe ka tukang nanti teh teu aya sasaha paingan jempling duh padahal geunah wayah ngigal duh lain aing ngigal mun eueuh nu ngeundangan Sakitu kena beberebetan. tah eta mah geunah kadenge aduh geunah nuna aduh alah nimet aduh alah tau siapa mah aduh Eta sorasina nu pikeun ngalakeuna gitu. Nah, Aisyah. Hei, geunaheun euy kenang mun ngaberebet kitu coba da teu disada. nah sia teh sorat teh gede-gede teuing Pajar gede-gede jadi si budeg. rombongan ti mana teh kendangna nepi ka rame kieu Berlin Group teh Hah? Berlin Group
robot Berlin kurang mana kita robot teh aya budakna naker eta geus diuk diuk mun geus panen mah dibere ku aing tenang we ya datu nyambung eta mah kumaha kadengena hah sia budak naker innalillahi wa inna ilaihi rajiun nya teuing naon sia teh teu sangka euy bapana maot saha goblok keun atuh cing sabar we cing sabar we da bakal katuturkeun ku urang ge lain bapana maot sia nu budak doakeun ku urang bapana sing ditampi iman Islamna cuh si anjing eueuh nu maot goblok panyawatna naon parah pisan euy waktu mungkin saya tidak romeheun maut ya kemana karep cigana aing babarengan jeung nu kieu naon moal teu TBC 3 bulan deuleu heeh nya kaping sabaraha naon 40 na aduh teu maot goblok waktu lami keneh 18 dinten deui mah nu maot goblok nya cing sabar atuh mudah-mudahan tuang ramana cing ditampi iman Islamna ajik kabeh-kabeh teh sate budak teh keun bae nah maka diceung-ceurikan segala ngare hampang ka ituna anggur doakeun ku urang cing ditampi iman Islamna ajik tah kitu amin gitu wah parah pangulikeun udu jing sabaraha batang mun kana piduiteun ngadenge si goblok mah siang giga naon itu papatong ini gede sugan aing giga sate kadeka jong-jongan teh aduh goong ini alus euy salirak dadi jari lain goong sate anjing babaturan sia jaraga kedah dijaga singkana kajibaraga leur teu beunang euy disangka bene aing aduh ampun begal-begal anu ngariung mung pulung bade nyebarkeun sajumlah balad-baladna ka masing-masing tempat undirahangan deka kumaha ya dinten ieu urang kudu operasi
Wah, ya guys kosong hakaneun ye. Mangkaning anak uing nagih teh cenah hayang HP. HP wae sia susah teu nyieun we sia teh. Geuning di Cipatat loba ngagarantung barodas. Tape goblok teh mah. Ieu mah HP. Ai tape mah di mana urang geus digawe kesangan tape. Teh mah capek. Ai cape masuk di sambal. Cabe teh mah. Cabe masuk di bose. Beca teh mah. Sia teh. Ai beca mah anak buah urang. Ish. Tong diomongkeun teh mah. Aduh. Kieu ieu. Kumaha? Numutkeun beja tinu meunang dipercaya poe ieu bakal aya kiriman deui sembako. Nyaeta kanu kena musibah teh ku tsunami. Oh, iya. Cenah mah ayeuna teh gawe bareng urang Mandura Amarta Astina aya sababaraha kareta anu bakal ditepikeun ka eta anu hak narimana. Heeh. Tak urang ayeuna megat api-api mah urang nepikeun we kitu urang tepikeun ku kaula da anjeun moal bisa nepi ka itu sabab sasakna rusak. Heeh. Kumaha lamun teu percayaeun? Paksa Kumaha lamun ngalawan? gelut Kumaha lamun eleh? kabur Atuh moal nyatu meureun. wayana. Munapek sia mah geuning dibere rezekina mah dihakan. Ari lapar? Cuh, meni geuleuh ka sia aing. Ngebon teu nyawa henteu aya nu mere nya dihakan atuh. Heuh pan eta teh ladang ngabega. Ah teu nyaho da aing mah pamere. Da pamere pek ulah kahayang mah ulah ladang tinu kitu. Jelema ini sejauh-jauh dipegat ku urang teh doraka. Ulah kitu. Kudu kumaha atuh? Mending datangan ka unggal imah keur hararees cokot. Hartana. Apaan eta mah lain ngabegal. Doraka ngabegal mah. Eta mah nyokot tina bongo. Sok da doraka urang ngabegal mah. Doraka sia teh sarua ngabangsat ngaranna. Ngabangsat beleguk teh. Satina kabinda-binda teuing. Ngomong ka mana karep sia teh. Nah, make ka mana karep. Make jeung kudu maok anu keur hees lain kitu carana. Doraka teh deuleu. Doraka. Sarua jeung maneh ngabega ulah teh. Kumaha tuh sangkan eta? Kieu ya carana. Pan loba warung. Heeh. Tak kusa urang nu boga warung teh bawa ngomong. Bawa ngobrol kanu rada anggang tah keur kosong asup maneh bawaan. Eta mah lain naon? Lain maok eta mah nyokot kanu gerbongo. Sariwana goblok. Iya. Alah. Salah kabeh oge. Lalampahan teh salah teh kalakuan kitu teh. Kumaha atuh? Neangan nu hajat. Nu hajat rek nangapayang cokotan pamanyerna. Tong ditepikeun ka dalang mah. Tah geuning eta. Gampang usaha teh. Ayo, tapi kau nu baraleki. Gampang Junet. Iya.
tak itu ayeuna teh deuleu hayu urang pegat ku urang anu rombongan nurek mawa hak-hakanan papakean obat-obatan deuleu anu rek nyumbangkeun ka jalma anu kakeunaan musibah. Siap. Aya pada lumampah ini